Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hancadresan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu tsaminatu ari sifat nomor kadalapan al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Al-irodatu eta sifat irodat, wahya sareng ari itu sifat irodat, sifatun eta sifat lahu ta'ala kagungan Allah ta'ala. Azaliyatun anu bangsa ajali mawjudatun anu aya, kal kudrati saperti sifat kudrat. Bihaitsu law kusyifa kusakira lamun dibukaan ti urang sadayana naon al-hijabu hahalang laro ainaha tangtu bakal ningali urang sadayana kana itu sifat irodat. Wahya sareng ari itu irodat ko imatun eta anu tetep bidzatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala, muta'alliqatun anu ta'alluq bikulli mumkinin kana sakabeh barang anu mungkin. Wala tata'allaqu sareng teu ta'alluq itu irodat bil wajibati kana pirang-pirang anu wajib, wala sareng teu ta'alluq bil mustahilati kana pirang-pirang barang anu mustahil. Wahya sareng ari itu irodat ya ta'ata eta gampang bihaku itu irodat naon takhsisul mumkini nangtukeun barang anu mungkin, biba'di ma kana sapalihna perkara ya juzu anu wenang alai itu ba'du alaihi kana emak. Wa bayanu zalika sareng ari pertelaan ieu mazkur anu tadi takhsis annal makhluqati eta sayaktosna pirang-pirang makhluk qabla wujudiha samemeh ayana makhluqat kana eta aya itu makhluqat teh ya juzu eta wenang alaiha ka makhluqat naon antu jada yen kapanggih ayen aya itu makhluqat ala sifatin netepan kana hiji sifat gairi sifati anu lain sifat allati anu wujidat dipanggihan ieu sifat alaiha, wujidat dipanggihan ieu sifat alaiha kana itu sifat. Fal abyadu mangka ari bodas kana eta bukti itu bodas teh atawa aya itu bodas teh ya juzu eta wenang alaihi ka abyad naon aswadu hideung, au ahmaru atawa beureum, au ahdoru atawa hejo. Wa tawilu sareng ari jangkung atawa panjang kana eta bukti tu tawil ya juzu wenang alaihi ka tawil naon ayu jada yen dipanggihan ieu tawil teh qasiron kana pendek. Wasamawatu sareng ari pirang-pirang langit kana eta bukti itu samawat ya juzu eta wenang alaiha ka itu samawat naon antu jada yen dipanggihan itu samawat teh tahta eta dihandap. Wal aroduna sareng ari pirang-pirang bumi fauqo eta di luhur. Wa ghairu dzalika sareng liana anu tadi dicarioskeun mimma tina perkara la nihayata anu teu aya tungtungna lahu ka Gusti Allah. Patakhsisu kullin tuluy ari nangtukeun sakabehna min zalika tina itu mazkur bisifati kalawan eta kalawan sifat allati anu wujida dipanggihan ieu kul alaiha kana itu sifat. Patakhsisu kullin tuluy ari nangtukeun sakabehna min zalika tina itu mazkur bisifati kalawan sifat allati anu wujida dipanggihan ieu kul alaiha ku itu sifat taksirun eta tapak lil irodati pikeun sifat irodat. Wa'lam sareng kudu terang anjeun anna irodatahu ta'ala sayaktosna sifat irodat Allah ta'ala sabiqotun eta miheulaan fit ta'akuli dina pemahaman akal urang ala kudratihi ta'ala ngelehkeun kana kudratna Allah ta'ala. Wazalika sareng ari itu ta'akul atawa sabiqotun fi ta'akul li anna irodatahu ta'ala eta karena sayaktosna irodatna Allah ta'ala fi ta'akulina dina pemahaman akal orang sadayana tata'alaku eta ta'aluk itu irodat bisyai'i kana hiji perkara. Fatu khassisuhu
tuluy nangtukeun irodat kana sy biba disifati kana sapalih pirang-pirang sifat allati anu kanat bukti itu sifat tajuzu eta wenang alaihi ka itu sy. Zaidun mangka ari Zaid masalan umpamana qabla wujudihi samemeh ayana Zaid kana eta bukti itu Zaid teh ya juzu eta wenang alaihi ka Zaid naon ayakuna yen aya itu Zaid teh abyado eta bodas wa aswada sareng hideung wa qasiron sareng pendek wa tawilan sareng jangkung wa pisyirki sareng di naon atuh ya teh di masyrik awil gharbi atawa di maghrib wa fi jihati fauqi atawa di jihad luhur aw tahtin atawa di hanap patah sisuhu tuluy ari nangtukeunana sifat irodat ka Zaid bil bayadi kana bodas masalan umpamana wa bi tauli sareng kana jangkung wa bi kaunihi sareng ayana Zaid bisyirki di belah masyrik wa bi jihati tahtin sareng di arah hanap taksirun eta tapak lil irodati sifat irodat wa ba'da dzalika sareng sabadana itu tahsis tu asiru napakan pihi di Zaid naon al qudratu sifat qudrat alatil kal halati netepan kana itu tingkah lakin hada tetapi na ari ieu tartib bin nadri eta kuningali li ta'aqulina kana pemikiran akal urang sadayana wa amma bin nadri anapun ari ningali li sifatihi ta'ala kana pirang-pirang sifatna Allah ta'ala fala yuqalu mangka eta ulah diucapkeun naon zalika itu tartib naon zalika itu sayaktosna irodat sabiqotun alal qudrat gitu li annahu karena sayaktosna itu sabiqotun teh dalik teh la tartiba eta henteu aya katartiban fi sifatihi dina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala mahalur Allah pitaksiri dina napakan wa fil khariji sareng dina buktina fala yuqalu mangka ulah diucapkeun naon ta'alaqot ta'aluk naon al irodatu sifat irodat sumal qudratu tuluy sifat qudrat li an hadza karena sayaktosna ieu qaul min sifatil hawadisi eta tina pirang-pirang sifat anu anyar wa'lam annal mumkinati wallahu a'lam bissawab.